Halo, alhamdulillah. Ya, bisa naon sih lain? Di geus tare imsak itu atuh. Ya dewek alhamdulillah ya, kan beres sahur ya. Saum pertama, hari pertama ya, kudu semangat teh. Amuran kudu sararaos teh meh kuat puasana. Nya atuh. Nya. Tong siga bulan kamari tahun-tahun kamari puasa kamari wah kacau pun tahun kamari mah. Lama godin ya. Mah gitu. Udah rek kumaha teu kacau atuh uing puasa ning marane ngarajak ngaliwat tengah poe ning. Aduh. Kacau euy. Ya. Kumaha dina bulan puasa ayeuna nya urang kudu bener-bener kuat euy. Niat cing naon teh? Cing paten niat teh. Apa niatna? Hilap deui. Aduh, aing euy. Ini umur seberapa tahun teh? 17 tahun. Oh, masa pengeluaran. Iya, nya bari ngalingan we imam puasa pertama di sahur nanti sabada sahur teh biasa sok ngadoa. Niatna teh dawa itu syaum agodin an adai fardu syahri ramadana adisanati lillahi ta'ala. Gitu. Nuhantina teh lihat abi puasa bulan Apalan nyata. atuh beda ini mah Awak kope ya? wah kopea ikat kita kacau aduh kumaha Berarti cacar tongeng teh. Ikat. ikut nya atuh main belajar di pasar tonggeng kemarin kan menyambut bulan puasa teh harus dengan dengan gembira itu menghias nanti memantaskan diri menghias wajah tuh beres mandi urang teh saum pertama mah kudu bersih atuh Adus. heeh puasa pertama kitu teh nya urang ngalingan we ieu mah urang saling naon silih hampuraan kepada urang kudu sabar euy di bulan puasa mah pasti yakin cocobaan ge kabayang eta cocobaan mimitikan teu meunang tua teu meunang minum Ayahnya paksayakan Kang. naon Paksayakan ayahnya. naon pasayakan teh Ayah dihakkan. oh teu meunang kitu teh kan ngabatalkeun eta teh moga jeung pasayakan nu aya dihakan sok aya wae cenah Pengalaman pribadi. oh tak kitu euy padaga teh pararot kita beriasakeun puasa ieu mah siga tahun kamari kitu we bakal kajadian ning urang puasa marane ngalaliwat ulah kitu eta mah kudu yakin tekad kuat urang menggapai ridho Allah Keselumputannya. kumaha Tibatan bocor mengkode keselumputan. wah ulah susulumputan ge rek kumaha wae susulumputan anak anggar Allah mah maha tingali kade teh anggar we batal atuh ngaranna susulumputan ge anggar we teh urang geroan cidawala yo we lawan dia sudah enggak sahur selain enggak sih alhamdulillah aya naon sahur beban geus bareng geus selek pohon baik astagfirullahaladzim ieu mah aduh eta naon teh sigareng eta sigareng geus udang cenah depan geus diudak keur kuing geuning harareseng si eta bieu ge geus naon geus diudakeun ku dewek teh udah terek wae eta terus tadi diudakeun ku uing teh kumaha ngahudakeun eta dicabak taeuna naon dicabak taeuna udah eta pingpingna maksudnya lain taeuna pingping terus kumaha eta pas dicabak teh uing dipecet terus kumaha cenah ya anjing nyeri gitu kasar sih tuh bulan puasa sih teh namanya kasar urang makan mantikeun euy lain itu mun bisa mah
paksa deui udang atuh minggeus bieu ge balik deui ka kamar teh jol eueuh gerating pindah ka mana ieu si gareng teh wah itu mah kacau atuh euy lain ayeuna naon euy si gareng teh ieu lain naon rada naon ya si eta teh atunya keur mah kasar watakna teh Itu keur mah karunyaeun pokona mah ajarkeun da wajar bungsu atuh kumaha deui atuh wayak gawe urang kudu sobar mah patahanana kudu daek salaku lanceuk mah kudu bisa teh mapagan karo jadi adi itu nama hai geus deukeut ka imsaknya ieu teh kenapa? ayo urang ka masjid geus perlu adzan si teh deur teu salat berjamaah pakera ieu teh puasa mimiti kudu semangat bener ayo urang editkeun ayo yo dah aduh euy kacau ya Kenapa ya, Kang? kacau jang Nah, pakai kacau. sakit hati ini Sakit. kalian gak tahu ini mana teh gak tahu sakit hati hari teh sakit Sakit naon atuh Kang? Putus cinta. ini hari pertama poe kahiji ya di bulan puasa teh ya Terus hari teh dihudangkeun sahur astagfirullahaladzim saya mah udangkeun Kang. Kapan atau tidak udah agen lain? atuh teh mah tahun kamari atuh Tahun ayeuna ge kitu. mulai perubahan teh aduh eta mah ulah dibahas era gitu ya lain euy eta teh diudahkeun teh jadi hati jadi urang teh sahur euy atuh efekna teh pan jadi leuleus kieu atuh Cuma puasa. Saya kan letoy ya tuh. jeung leuleus jeung nyeri hate we kumplit ieu mah mata pibatakeun teh ya tapi segala jam aing amak-amakan kieu batal teh euy Batal tuh temenan. batal ya Batal. tapi dah batal lagi pan gara-gara teu sahur atuh Oh. wah tapi dah beuteuh teh kekerbekan ya teh tapi dah mun teu salah ya ari teu miluan sahur mah bae cenah teh puasa teh euy bener gitu aslina demi Allah teh asa pernah ngadenge Cek saha itu teh. teuing teh cek saha eta ge poho panengaranna di poho atuh Benar pohonnya. jangan pan bayahna we kudu cepenya Oh, sok mau. rek kita tuh kak warteg biciai urang rek atuh ngan mana awas mana puasa ya urang ka warteg biciai cepenya bisa elah cek aing tong bejakeun Oh, siap. mungkin ke warteg biciainya ulah milu ya guys mereka biciai lah dan Bing meni Kang Hareng bade naon Kang Hareng Bing cepenya cepe ya mah aslinya cepe bisa aya naon atuh Kang Hareng teh Kang Hareng bade naon aduh Bing bade ka dieu bade jauh deui astagfirullahaladzim Kang Hareng teu puasa atuh cempe ieu Bing sabenerna Kang Hareng teh teu diudakeun sahur ku Kang Cepot jeung Dawara mata Hareng teh kekerbekan itu ya lapar oke itu Kang Hareng atuh meuni we geuleuh dangos gede atuh Kang Hareng teh geus 10-an mah nya we teh kuat kana puasa atuh mah tapi geus datang lagi tapi hayang sangu hayang sangu aya naon teh pi eta jeung ada pi aslina Kang Hareng rek ieu rek buka wae teh era atuh kaki jam 12 beurang ieu teh supaya geus waktu cepet-cepetan geus lapar teh tong ieu bisi sok daripada ngambek Hareng sok kene batang beri kene Hareng
tuang sok buku batang lah daripada ngamak sok satu identiknya saya kurang gagap batang lagi kayak sok itu berarti sarang naon itu sarang ayam ya nya ayam jeng teri tak cekol jika ngenah siang-siang mah jam yang syaring deh Ayo, Tadi Jemput. ya. hah ayo tunjukun. Mayun. di mana kamu syaring deh Aya tadi. ulah kan itu kan ya udah kamu syaring Ayak kaki dua di samprak beres sholat subuh dah kurang dengan si hari Nah, ka mana atuh cenah? teuing eta ge urang lain aya perlu eta ditaheun Telepon atau SMS? teu kudu kuat dah udah mulai HP ge belum puasa sih teh tahu lah lain naon Segala pakai. bulan puasa mah kudu dijaga panon pisan Ya, bisi urang masuk ke lepasan nepeng HP teh sok nepeng nu lain Udah gitu. Laras. heeh baura bisi ke TikTok ke der ka naon-naon kudu Bahaya. dijaga bulan puasa mah Ya. lain teh si hari ngesek dua hari teangan sahur teu hudang si eta mah digeuingkeun kumaha deui wah geus di kumaha-kumaha ku si dawala teu hudang-hudang kacau Si tumor suka. aduh Gusti nu Maha Agung ke naon kak? siapa lagi teh Cicah. lain ya jeung warteg buka di bulan puasa dulu Carekan. karek poe mimiti geus buka astagfirullahaladzim Carekan mereka. ya warung sae teh warung biciai Kepal pantesan we si eta mah teu biciai masuk itu sok mau karep tapi kira itu sok asa apal itu sarung teh sehingga sarung ieu gajah tubruk Sama kopi atau lama kopi atuh. oh itu mah kopi Kopi eta mah. baik ini kapal di baju naik di kota-kota Ambungan ambungan. Toya gerak toya. soalnya jika astagfirullahaladzim ngarembus we si pubel Carekan gerakan. kereng saya nggak corok kela aing kudu balik kela ya aing sepau rasa apa lagi udah keruan ya kereng acir kada kuat acir kada kuat ih garing pada naon garing tuh seperti dirinya atuh si pebel kali si garing ya naon ai sia teu puasa pebel pan atuh teu diudangkeun pan puasa teh atuh lain mah teh diudangkeun sia teh geus diudangkeun ku si dawala sia teh ku aing geus diudangkeun ku bapak geus ditejeh sia teh na teu karasa udah tunduh atuh aing nagadang pan pentingna Naron da tulisan saya nu bejekeun bal ka bapak maneh ulah atuh bisa sekali ya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayo tuh siap dari saya mau nyalakeun bal Waalaikumsalam Ustaz Rada curiga ieu mah ye. kumaha Ustaz Wayah kieu ya di warteg ieu teh. aya astagfirullahaladzim Boa-boa ieu mah. kudu di iya kudu di Boa-boa ieu mah. Ieu hari pertama ieu teh puasa. Nganaon di warteg jam sakieu. mohon Pak Ustaz kela punten gareng bisa jadi aing bisa jadi kapita saya teh cicing di warteg punten pisan Ustaz kita punten pisan ieu teh abi teh milarian pun adi ieu si gareng Terus tah kali itu ka dieu di subuh keneh dan teu salat berjamaah tah teu milu sahur ari pek teh diteangankeun ka ayeuna jam 12 poe kerengan kieu jam 12 siang kieu geuning aya di warteg Pak Ustaz kela Pak Ustaz kela taon si teh kudu dijelaskeun ya Kumaha jelaskeun. Sok, Panglah ieu di warteg kumaha ieu? jelaskeun atuh sok si teh siapa terawih ngaku salah siapa kieu ieu Pak Ustaz punten pieu Heeh. tapi teh punten pisan tapi
Salaresna mata kieu teh kapaksa Pak Ustad. Asli nama alim pisan kieu teh. Da batal teh aja. Tapi da ieu abdi Pak Ustad teh digugahkeun saur gerak ku ieu tah. Tah. Digugahkeun saur tah ceuk saha ai maneh. Pan ieu teh dihudakeun aslina Pak Ustad digugahkeun tah. Si gareng teh tangan teu gugah-gugah. Da Pak Ustad teu kuat itu teh saur pan teu naonnya sadisa kitu sakit. Kasihan naon kitu agar we kudu puasa masa teh teu lain gitu atuh reng. Cobi jelaskeun Pak Ustad. Ieu kayaknya pan Ramadan teh disebut sahrul siam. Artina bulan kudu puasa kabehanana. Gitu. Naon anu patali jeung puasa teh? Hiji urang teh kudu apal hukumna. Nu kaduana kudu apal kaifiatna. Nu katiluna kudu apal tujuanna. Nu terakhir kudu apal hasilna. Itu dina puasa teh. Hukumna jelas kan hukumna wajib. Setiap jami anu ngarasa iman ku Allah dipanggil ke puasa wajib hukumna termasuk nu kaberangan. Tuh, kade kaberangan oge nya. Ulah peda kaberangan hukum jadi teu wajib teu kaci kade. Tapi da punten Pak Ustad, lapar tuh da kekarabekan ti leuleus atuh meureun. Ari anu sahur emang teu lapar. Sarua lapar. Bener, ini mulai kerasa itu lapar itu. Biasana lapar nama lamun menuju kana pi maghribun beuki lapar. Laras bisa kita. Sok tanya ta tukang goog, cik kira-kira lapar teu? Lapar sanajan sahur. Nah eta hukumna. Jadi hukumna puasa teh wajib sanajan urang kaberangan dina sahur tetep kudu sahur mulai nepi ka batal komo susulumputan bari jeung awewe saya eta kade eta biciai deui teh tah kade ulah biciai kade bejaan gareng gitu ulah batal ulah peda keur naon keur puasa terus henteu sahur ngaja batal teu beunang ulah ngadukung atos Pak Ustad da ieu atuh da naon da kumaha atuh da abdi ge butuh atos. Bahasa urang mah kadang-kadang sok kitu kabegat ku pangabutuh. Kaiji etanya hukumna. Tanu kaduana urang ci apal kaifiatna dina Ramadan. Nah, diantawis kaifiatna teh diantawisna puasa teh kudu ti subuh nepi ka magrib. Mat ulah dileuwihan ulah dikurangan. Ti subuh nepi ka mangsanajan leuwih sadetik kurang sadetik teu kaci kudu murni we sampurna gitu. Ai lohor teu tiasa Pak Ustad. Teu meunang atuh. Lapar. Sarua lapar mah. Manu mawi nalika dina sahurna energina cing kuat. Ulah sawujeng Indomie hungkul. Iklan ieu teh nya sahur jeung Indomie mah cukup sampai ka 10 ge. Kaburu lapar deui. Sudah leutik atuh Indomie. Gitu we energi cing kuat, energi anu banyak. Eta kaduana. Nu katiluna puasa ge cing apa kana tujuanna naon eta teh. Naon tujuanna? Tujuanna teh la'alakum tatakun supaya urang jadi jalma anu takwa. Jadi sanes sebatas nahan lapar, sanes sebatas teu barang tuang, sareng teu ngalakuan nu dilarang. Tapi nu paling utama mah kumaha carana urang puasa nepi ka nu dituju nya eta la'alakum tatakun gitu. Nah, nu terakhirna hasilna. Naon hasil puasa teh? Hasil puasa teh jadi jalmi anu berubah menuju yang lebih baik. Eta diantaranya itu anu korek. Begitu selesai Ramadan jadi baget berarti hasil. Sabalikna memeh puasa pelit, geus puasa pedit. Kira-kira hasil teh? Nah, gitu berarti teu aya hasil, cing aya hasil saum teh. Atanapi samemeh puasa tara di kudung, beres puasa malah dikolor. Hasil teh begini gitu.
hukum nu kitu mah. Kudu diajur. Tah kudu aya perubahan. Kudu aya perubahannya. Tah gitu ya perubahan. Artina hasilna teh cing menghasilkan pribadi nu leuwih alus tibatan ti samemehna kakara disebut la'alakum tatakuna nepi kanu dituju gitu tah. Mohon. Jadi sapertos kasus gareng ya ieu nanya Mohon ulah peda teu dibangunkeun terus apa henteu sahur da aya alasan aduh meunang cenah urang mah lamun batal dan memang teu sahur teu kaci tetep hukum nama wajib kecuali lamun anu poho. Jadi mending kene poho tibatan teh sahur. Poho mah rek biasa bobogoh ge mangga teuing. Tah, gitu kieu Pak Ustad meureun. Abi teh tadi teh sanes diajak meureun dah hilap meureun. Asa-asa teu percaya dina gaya lage lamun hilap mah. Pohoan ieu mah. Lain bosan banyak hilap sapiring situ. Nah, gitu. Liga ulas ya. Ulah kagok. Nah, gitu nya. Musan mah kabejaan. Jadi dina bulan Ramadan teh disebut sahur siam, artina bulan keur ngalaksanakeun puasa, perhatikeun hukumna, teras tata carana, tujuanna jeung hasilna. Nu paling utama hasilna cing bisa mengubah hirup lebih baik tibatan anu same. Nah, mudah-mudahan nalika beres Ramadan pribadi urang jadi lebih baik tibatan anu samemehna. Sakitulah ti Ustad mah. Lila deui nya. Atur nuhun pisan. Ustad bere kueh deui. Siap, Kayak siap. pengajian ya teh. Pengajian. Oh, laras Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dengekeun si teh. Gareng. Kudu astagfirullahaladzim semua ngerakeun ya, ngerakeun hareupeun aing Ustad eta bieu. Aduh kada kuat si teh Gusti mah tuh. Cuaca budak tuh. Kepan tadi udang kita kuat tuh itu kudu mata ke atas kudu bisa ngurang Asli si teh ngudakeun ku aing. tuh kudu bisa tekan kahudang Siap. Baju. Moal di Bandung jam ieu mah. Moal. Rek ka imah Pak Dokter, Oh bener. rek nyokot setruman. Rek naon teh? Rek nyoba setruman. Terus siap bebel. Geus ya nyoba-nyoba. Biciai. Naon Kang Cepot? Tutupan si teh warteg siang-siang kieu engkewer kadeukeutan ka magrib. Sore jam 5. Geus si teh Jang. Oh. Udah diturutan si gareng we Oh, kacau ya. Ayo Jang Yuk. Udah rek ieu naon teh rek kasih dawal heula gitu Siap. Urang ajakan ngaji. Enya bener kah? Siaga milu si teh, siaga milu. Beres si teh ayo gitu we Jang. Pokona mah bingung na ini kayak geus kieu mah. Kayak pangabutuh aya meureun. Tapi bulan puasa mah bener siang-siang bisa muka dah. Bayar tutup Ayo Jang tutup aja